manut maring tawar lawan mulapaking waya pacarios di kampung Wadas di desa Wadas nuju ayatik ngelarakeun nyatana hiburan dinaraga ulang tahun desa Wadas nu ka 40 tahun kitu kayaan alah ngejak disarada euy alah euy aya suling iya dewek ya boga lagu ya malam minggu malam panjang ramai dina harian melandongan jeung hiburan jeung sarukan suka solat kenang menimang pangungi pinang modal nyelenyak adu-adu pinggul digoyang goyang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang goyang karawang malam minggu disangkanya ngareuneuhannya ngareuneuhan alah coba ngalenik wae ka ieu euy urang unjukan heula euy kalau dipayun da urang teh datang kudu katingali tangan undur kudu katingali punduk urang unjukan heula urang salam heula bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di samping mah di samping kan teu disalempak ka kuping mah ka kuping kan kurang kompak gitu sok sakali dia sabab ngajawab salam teh wajib ngajak salamet ngajawab salam teh salaku umat Islam wajib teuing lamun agama Sinto mah ari ngaku Islam mah sok jawab bebarengan sing semangat apa nih teh dina acara ulang tahun desa kita desa Wadas baru 40 tahun emang desa dewek itu alah nya desa kita semua sok hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal opak jeung kesemek kompak mah kompak kan juga nu aramak serba salah jeung orang dia mah het teh alah dajang guningan euy Bapak Lurah Haji Jujun Moroyal geuning euy lomba ieu lomba hadiahna ge domba kuring nya lain domba kuring jeung domba maneh dorpres ka dorpres urang mah teu kahaja euy boga anak di domba kumaha caritana Kang penyakit itu lain salah urang bareuna ge salah domba eta mah urang keur tiih domba mundur nya ku aing di lempeng we euy sarua hadeutna mah dorpres namni lomba euy Raja Royal Bapak Haji Lurah Jujun mah sepeda listrik 2 WC listrik wah lamun ngisi teh siapa kasetru modal alah Royal dewek tadi euy tatanya ka ieu ka tetangga dewek ngaranna teh si Kaning ngaranna teh si Kaning eta teh salakina bibi dewek tetangga teh jadi kuring menyebut teman hayam kuring leungit euy teuing ka mana aya nu madog hayam kuring
kebenaran aya mangkaning keur nago. Aya mangkaning keur nago kuing teh ditanya boleh mangkaning lempoh hayam urang teu. Oh henteu cenah cek mangkaning teh. Waduh aing kudu neangan ka mana ya hayam. Cek mangkaning teh emang maneh nunda di mana hayamna? Cek dewek teh nyaho mangkaning leupas. Aing mamangkaning dipeujit eta mangkaning lumpat sak lampet. Teuing aing kunaon eta mangkaning teh lumpat we. Heuh turun ge euy. Alah. Lain urang teh euy. Pos naon pos lembur batur. Di lembur sabelah. Di lembur sabelah aya tatangga dewek euy. Tatangga Kang. Tatangga dewek. Bang Coplong. Oh, Coplong karena. Oh. Teh Coplong teh deng Coplong. Oh, suka teh Coplong. Coplong orang hultu sia Coplong. Sanes. Bang Coplong. Aya Bang Coplong, aya uang dewek waono di lembur sabelah. Keur kerja bakti cenah ngomongna. Kerja bakti dah. Aya Bah Gembul. Karakter disampurkeun. Ari nya mah mati assalamualaikum heula. Ai cikene ngomong. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi teh mah. Oh, waalaikumsalam. Geus kudu sopan. Ha, Allahu Akbar. Cikin. Ya Allah ya Rabbi. Satu budak-budak teh. Oh. Ulang. Ulang mah. Tong seserian deh. Betul sih. Banget. Kang, puntanya Kang. Nya mana. Oh, rek kaluhur yo oke. Assalamualaikum heula nya. Enggak. Buset ieu. Sugan ceulina di jerona dangdutan juga. Aing boga batur pos kieu 10 mentak TBC aing. Oh. Buya. Oh, bola hokoi. Mata we leutik palatak karek. Tegar kalongan bener. Hampurannya Kang ieu. Mangga. Oh. Bisa turun teu bisa naik naon hayo. Tah, kalau teh ruci kan. Datang. Ya, tebak lain. Ye erek ngomong maksudna mah sia kalau tata rucingan teu bisa turun, teu bisa naik. Teu bisanya. Saya dijawab wae. Dosa bisa we. Teu bisa turun, teu bisa naik. Berarti sawan puya. Lain. Oh. Berarti jelema teu bisa nyakal. Lain. Naon atuh? Bisa turun teu bisa naik. Hujan. Lain. Turun hujan. Oh, naik hujan. Ya, urang ke boga yo. Ya, naon ieu nya? Teguh, tebak. Asa kaya. Ai keluar gancang. Ya, ai keluar gancang. Ai ka jero tereh. Hileud. Salah. Tuh hidung sama. Kutu miri. Oh. Salahnya. Keluar kendor, keluar lalaunan, hajero gancang. Hajero tereh, loncing. Ai keluarna mangambay lalaunan. Ai bola hajero serut. Loncing. Asup ka pantoy mah. Oh, salah. Marmot. Oh, jauh. Marmot teh dah. Masih. Taluk we dah. Taluk. Nyaho. Jawabanna leho. Sia teh nyaon? Leho euy. Sia gara-gara kumaha. Cecurug kau gitu. Baru satu. Hidang sama. Ya, tapi kumane. Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas. Nah, ayo, Cing. Modar teh sia bae. Ieu. Teh hidung ya. Coplong mah goblok. Viraku aya gajah asup kulkas. Hidung ah. Ya, belum sia goblok nih. Nyaing mun goblok mah di sisi jalan urang teu hidung. Belo teh balik goblok. Nya ya gajah asup ka kulkas. Aing mah nanyakeun ku acara ngasupkeun gajah ka jero kulkas. Oh, carana hukum bari carana. Goblok sia teh mah. Oh, berapa ya gajah asup ka kulkas? Oh. Oh, gajah mau asup ka kulkas aya ge gajah menyatrik. Coba maksudnya kieu kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas. Geus aing taluk ya. Bukakeun kulkasna. Oh, pan ka kulkasna. Asupkeun gajahna. Dengan nutupkeun jebluk we.
banget euy sih teh. Tapi heuh. Cara apa dia mah cara Bukakeun pantona, asupkeun gajahna, tutupan. Aya dewe. Aya dewe. Ya loba. Coba kumaha. Oh, aing rek Kumaha carana ngasupkeun kuda ka jero kulkas. Kembali. Iya di dia. Babari. Bukakeun pantau kulkasna, asupkeun kudana, tutupkeun deui. Muat. Sabab di jerona aya ai kitu. Pokoknya terhidang sih. Bukakeun pantona, asupkeun kudana, tutupkeun deui sarojeng tadi gajah. Wah, muat. Kok aya tadi gajah muat? Apa di jerona geus aya gajah? anjing kakek euy. Jadi bukakeun pantona, taluarkeun gajahna, asupkeun kudana, tutupkeun Bener. tapi heueuh. Eta teh kapikir kadinya euy. Oh hiji deui. Naon cing? Gancang mana kuya jeung kuda. Kuya jeung kuda. Oh, jangan cangan kena kuda. Da kabeh nya kuda mah tukang lumpa. Oh, tukang lompat. No. Ih, coblong mah ngahesekeun. Oh nyahe gancangan Kuda. Kuda jeung kuya. Kuda. Gancangan kene kuya. Kuya mah lumpang lunas. Apaan kudana di jero kulkas. Kuya dong lumpang. Iya, Bang. Nantuk Tadi nggak disebutkan ku MC. cenah. Arek aya Ida Dayak. Tadi kurang buka panyawat, penyakit. Mana yang diubaran badan? Yang di aburan, di abur. Diubaran. Gaburan. Urang mah nyaho nomorna ge. Apa aya? Ah. Atuh ditirik kok nggak? Coba dikelepon. Telepon. Boleh bocor sih. Bul, siap beli HP di mana eta Bul? Tong nanggap bodor. Nasiu. Nanggap HP aing. Udah deh. Siapa ngomong neon sih? Bahasa Dayak. Bahasa Dayak. Pak Kalimantan. Satenya usah ngerti. Ngerti. Bahasa Dayak mah kitu. Oh. Kapus. Ida Dayakna ukur ka gitu. Kemana? Ukur ka Arab Saudi. Kenaon? Pengubaran itu Raja Salman. Ayo kurang ku masih yuk. Kayak orang Beldi ah. Ayo mau nanggap order nanggap main HP. Jadi kan kamu Cina. Jauh ke Cina. Ya, ayah Cina salakina. Salakina aya. Ayah arana teh Ono Dayut. Nu penting mah. Eta ge sarua ampuh. Oh bisa ngurut. Aduh, deui. Ya, mesti di perjalanan. Ayo kita sambut Ida. Ono Dayut. Awas. Oh iya lagi. Oh, diri lu baru lah. Hei, Rek, sini. Ya. aduh bulurah. Ya aing minggu kemarin pan di Cikampek. Heeh. Pas kieu ya, tunggu pengawal itu.
kene. Kira aku tahu lah maksudnya di daerah dia belum Jawa. ngomong seladaya Ngomong ke. tadi teh erek naon tujuanna naon jelaskeun Jadi cara cetai. Ya, iya sia. Yang ngerti teh sia ngomong naon eta? Tekan serenge we. Di. Dah, gila. Ayo nungguan manehna ngomong. Dah, Ke kiri. Lain. Di itu nama di Cianjur. lain. goblok geuning kakak teh galak deh. Di Jadi. Alah. di nama di teangan. Ya. Oh, di teang. Ta. Ya ya hansip kos. Ayo kumaha upacarana nya. Apa teh apa lagi tuh apa lagi. Oh, bahasa Dayak urang euy. Para hadirin sadayana sanaos bari geus nyariosna bahasa Dayak. Ya. Tong khawatir Ya. simkuring bade janten terjemahna. Nah, beres. Silakan. Si. Oh. Cok aing mah jelema Dayak teh kurang bieu ieu nya. Cengir. Atau tuh nomor mana? Pokoknya kita pelawanan. Atau tuh palawargi sa simkuring dongkap nanti Kalimantan kadieu sejak ngubaran para wargi anu ngagaduhan penyakit naon wae. Oh, eta. Itu coba apa Sanajan barijeng simkuring jauh kulantaran diperlukeun ku masyarakat Wadas undangan ti Bapak Lurah simkuring dongkap. Tak sabab kitu simkuring sadayana nu aya di dieu wewengkon